ngabanda rongsokan sepi wae aingnya nu ngajual rongsokan kumaha ieu usaha mah ganti usaha ayeuna kanu rongsokan anggar kene sepi nu ngajual sugan lah bari ieu bari beberes ya sugan aya nu ngajual rongsokan kurang bari beresan ngabisi aya nu ngajual rongsokan teh tinggal nimbang. Mang, Naon mi? rek jual rongsokan, sabaraha sakilona? Sakilona mun beusi mah 2.500, lamun ieu mah aku mah 1.500 mi. Kadu jualeun? Gaduh. Sok tandakeun heula, ka dieu urang timbang sok. Lumayan aya nu rek ngajual rongsokan. Bari beres di dieu. Bari ngadaguan si nih tadi rek nimbang rongsokan cenah. Alah lumayan euy. Lila wae sini teh euy lah. Bari ieu we mulungan ieu tah beresan ieu aqua. Mana mi rongsokan mi? Tah ieu Mang. Payu moal sakilona sabaraha? Naon? Ieu laki. Aki. Heeh. Ieu mah aki tapi da Tepayu nu kieu mah. Teh payu. Ieu mah aki-aki geus liat teuing. Moal atuh teh payu mah. Bangga. Nih dijual lagi hese ka ditu lagi. Moal atuh. Sini mah ya bae. Ieu we atuh Mang, sabaraha sakilona? Mun kieu mah payu mi sok ka dieu urang timbang. Hayang 5.000 Geus wae sakilo. dibeli. Ku kitu mah teu payu. Enggak, Bawa balik. mati bawa wae baliknya. Teh payu.